nyaring sing nepi ka eling dina peuri sing jadi perah ulah nepi ka paeh dina hirup raga hirup tak paeh hate lalu mah wajar da pasti aya capena pasti aya titik lemahna mun urang dituntut bikin sampurna urang moal nyaho naon hartina sabar aya nak kasampurnaan teh urang kudu silih tarimakeun kana kakurangan. Dia murul ihsan bil kasih minasi abi watah dia tipi hayati walakinnahu yajibu ayyadala qawiyan wasabitan pima yu'minu bih. Seseorang mungkin menghadapi banyaknya kesulitan dan tantangan dalam hidupnya, tetapi ia harus tetap kuat dan teguh pada apa yang ia percayai. Namun ketika kata-kata tidak dapat mengungkapkan, ketahuilah doa adalah bahasa yang tepat yang diterima oleh Tuhan. Hakikat hasilna doa lain tina diijabahna, tapi nepi ka rasa rumasa ka Maha Kawasa. Yen diri salaku hamba tedaya upaya jeung tengah boga-boga